nya hirup teh. Nya maklum lahnya jadi jelema pangbeungharna di lembur. Cek paribasana mah bro di juru, bro di panto, ngalalayah di tengah imah. Sawah satungtung deuleu, apartemen papencar di mamana. Motor pabalatak, boga mobil. Pokona mah bingung rek meakeun duit teh kumaha. Ke. Cenah si bapak teh ayeuna teh balik di London. Ka mana nya? Assalamualaikum. Mami. Waalaikumsalam. Iya, Pi. Papi geus pulang ya. Geura tuh siapkeun cai panas kasih Ija. Teu kuat yang mandi. Maklum asin mobil pae. Ija. Nyagan. Itu geura pangnaheurkeun cai keur si Papi. Oh, nya. Kumaha di London teh? Ari tender agensi Michael teh jadi teu? Nya tuh. Lain papi ngaranna lamun teu sukses mah. Malahan tuan Michael teh memperpanjang kontrak jeung urang. Senah mah bekerja buatan urang teh loba paminatna. Oh, alus atuh ari kitu mah. Nya atuh. Asalnya Pi, Mami kawin jeung Papi. Nya atuh. Gan kitu cai teh parantos siap. Ya, siap. Muhun. Ya, mangga atuh. Mi, papi mandi heula nya. Teu kuat jeung panas. Jeung sekalian ya hampura. Pang nyongkotkeun anduk di lantai 7. Make leuweung nyongkotna bikin si teh capek. Kalau ka cicing di dieu geura indit atuh Ija. Biarkan. Allah, indit Ija. Indit. Nya. Kum, Mi. Waalaikumsalam. Emot tos mulih ieu di sekolah. Aduh, budak Mami nu panggantengna tos leuwih geuning. Kumaha tadi di sekolah teh? Ih, Mi, tadi diledek ke babaturan, Mi. Satu emot cenah tos katinggalan zaman geura. Aduh. Empat emot da enak tos gaduh babaturan emot ya gaduh buatan Amerika satu teh. Aduh, eta budak teh wawanianan budak Mami di kitu-kitu. Engke ku Mami dipangmeulikeun nya sapatu ti Cibaduyut tina kulit buaya. Kulit buaya, Mi? Iya, Mi. Terus tapi karena nya kan kore teh bakal kaya. Jadi geus itu pake heula ka jempolnya, kayak ku Mami dipangeulikeun anu anyar. Itu si Papi karek balik di London. Oh, Papi teh suwi? Pasti nyenak oleh-oleh seharnya kanggo emot. Nyenak naon di London teh? Di London ge naon? Sarua we jeung Indonesia. Boh aneh-aneh. Jadi naon oleh-olehna ke emot teh? Tuh jengkol. Di London. Tapi mah jengkol deui. Teu meunang kitu. Lamun nu jengkol mah cuma bisa sakola. Ieu teh aya naon sih? Guntreng we pagawean Tuh teh. berarti Papi. Maya jauh-jauh di London. Bawa teh jengkol we jengkol. Tos gitu. Jengkol London teh jengkolnya pangeunahna. Kayak ku Mami dipanggieunkeun ya semur jengkol rasa strawberry. Mami mah sami we jeung si Papi. Teh kamana deui? Ka karage datang geus di deui. Rek ulin jangan batur. Nah, eta budak cicing di mah sareng basuhan kolot kado indit deui. Impalai hum gamreng. Ucing. Tuh naon. Penting benernya. Sabaraha dihitungna? Pilih mah. Nah, itu 100. Ulah, ieu teuing, Bro. Bae atuh. Mana na, Bro? Lima teh. Sakieu? Iya. Hitung ya. Dua. Dasan. Marane carager, berucing-ucingan. Berhujan kieu. Emang ini cager? Mot, mana maneh? Rek ulin jangan batur. Cenah bapak maneh karek balik di London. Nya bener. Mana oleh-olehna? Oleh-oleh nyakar sama dungkul we, sepatu buatan London asli. Halus atuh. Halus atuh ngesang tuh. Beja pisannya amud mah gaduh ieu gaduh kolot anu beunghar. Nuhun, Eng.
Alhamdulillah. Mana tuh oleh-oleh Kang Lastri? Keke angge Neng Lastri. Hilapeun meureun pangintennya. Itu seueur atuh jengkol. Urang? Keur ente arek jengkol sasiki. Dasar korot maneh. Koret teh anu kieu nya. Korek. Mana tong loba tinggal jengkol bisi jengkoleun. Geus urang rek nyiapkeun lah dia atuh keur lastinya. Lastinya. Ieu teh parayeunya. Mangga. Urang uih heula nya. Ya, terus mendung ya, kayak hujan. Yuk. Ya tuh, hati-hatinya. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, balik deui maneh. Ka ditu lah. Naon? Kumaha ka si Neng Lastri teh? Nah, beres. Nya atuh sih. Ieu tuh. Ini ke mana? Ka ditu lah nya. Oh, nya. Biasa nyiapkeun hadiah ka Neng Lastri. Ari urang? Ka mana? Kadai ente mah. Kenal maneh? Iya, keur ngaresekan jengkol. Jengkol ke saha? Keur Neng Lastri atuh saha deui. Kenal maneh? Mek pura bere ka jelema eta, pika sebeleun jelemana ge. Bejakeun ka si Mami. Mami. Allah, naon atuh Iro? Umum teh siga dileuweuh. Tingali itu si Aa. Ngeresekan jengkol loba pisan ke si Lastri. Naon atuh ieu teh mun jeung riweuh jeung ngeresekan jengkol, teu batur kita rabura bere ka urang. Ye, ingat, korek teh mangkal kaya. Be atuh mih lainna loba jengkol teh. Heueuh loba-loba oge atuh ari dibikeunang mah bea. Korek mamih mah. Heueuh koret-koret oge kan maneh mah bisa dahar geuning jeung jengkol. Korek mamih. Abah, Ya, Bu. nih kumaha tuh Abah ambu teh nih bari ingung. Bararingung kunaon? Nya, ambu teh isin ka guruna si Romlah. Si Romlah teh geus 3 bulan nunggak SPP-na. Jaba urang teh loba hutang ka sasaha, encan deui ka warungna Cikokong. Ya kumaha tuh ambu kan kebenaran usaha bakar tiiseun komo aya nama keur usum hujan pan es channel Elizabeth nama payu lamun keur usum hujan geus aya nama ambu urang ikhtiar we sakuat tenaga. Ikhtiar naon deui atuh Abah? Ingon-ingon geus beak dijualan, jang dahar sapopoe. Boga tatangga beunghar deui teu bisa diandelkeun. Jigana teh nya nyin di sakola warga mah teu bogaan hate. Ningali tatangga kalaparan teh sugan mah daek nulungan dah henteu. Geus atuh ambu keur mah urang teh susah di dunia tong nepi ka susah di akhirat atuh. Geus tong ngomongkeun batur keun we da itu mah keur maranahanana sorangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Neng. Abah, ambu, abah kesuwi. Ya. Juga nama gentos selacuk terus emamnya. Sok. Abah, ambu. Ya, Neng. Ieu Romlah kenging surat deui di sakola. Cing surat naon, Neng? Nih Abah mah tong sok pura-pura teu apal lah. Pasina ge eta surat teh titah mayar pan Abah ge apal. Si Romlah teh geus nunggak SPP salila 3 bulan. Nya Abah, ambu, Romlah teh menitos isin pisan ku rerencangan Romlah. Romlah teh diledek wae, saurna teh cenah. Tos mah tong sakola lamun geus teu boga duit mah. Nih innalillahi Abah. Duh nuku-nuku mah atuh Abah, ambu mah mending geus teu kuat dari nyanghirupan kieu teh. Nih, ya Allah, astagfirullahalazim nuku-nuku mah atuh. Istighfar abu istighfar di mana mana ge Gusti mah ngantapkeun makhlukna sangsara insyaallah rezeki mah bakal datang di pantun moal disangka-sangka tapi urang kudu ikhtiar jeung usaha heula. Nya ikhtiar naon deui atuh aya Abah. Abah ge apal apanan? Eueuh deui anu bisa dijualan ku urang. Oke abu abah rek nyobaan ngalamar gawe ka nyeunit sugan we nyeunit butuh tukang kebon. Nih ari Abah sarua jeung bohong atuh. Apan Abah ge apal meurna nyeundit teh kumaha peditna ge aya nu nandingan. Tuh abu urang teh tong kumeok sameme di pantun. Tos we panginten ieu teh jalanna Romlah kedah eureun wae sakola. Tos we Romlah mah rek ngiring ka Mang Tuteng ka ditu ka Jakarta. Di Jakarta mah Romlah teh jadi pembantu-pembantu atuh da lumayan gajihna ge ageung. Oke, lamun Romlah tos uih di Jakarta, sugan we Romlah teh jadi jalmi sukses. Entok sok sanajan abah jeung amu teu boga duit tetep Romlah kudu sakola kumaha bae carana keun tong dipikiran masalah duit mah
ku abah dek ditarekahan sok sanajan suku jadi sirah jadi suku keur pepeja mah abah jeung ambu teu lulus acan nya romlah atuh nu kudu leuwih biaya abah jeung ambu doakeun abahnya abah rek ka imahna nyindit dek ngalamar gawe. Mohon atuh abah mangga ngan pami ka bumi nyendit siapkeun mental nu ekstra we bah. Mohon atuh ambu coba doakeun abahnya dugan we ayeuna meunang meh romlah tiasa sekolah deui. Mohon abah. Ya, ayo assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan diterima ku nyendit ya teh. Assalamualaikum. Ah, ya teh. Eta pang nempokeun di luar aya saha mun digandeng ngetrokan panto. Nyami. Cukup ku sakali we atuh meunin lebay pisan, tapi ingat nya mod, lamun eta di luar teh bara main langsung we usir tong di bageran. Hiji deui, yen korete pangkal kaya. Waalaikumsalam. Den, pun mamana ya? Aya. Mangga tuh kalau betul. Kami di seorang mama nanya. Oh, nya mangga Den. Ya budak teh patukang tongong pisan sareng indungna. Guys. Mi. Tuh aya tamu anu perlu ka mami cenah. Emang saha kitu mod? Lupa tuh mun kita apa nih? Sahanya rek naon deui ka dieu? Ini aku di imah menikah gede-gede teuing. Kira hanya apa bisa ngabahagiakeun si ambu? Gan. Rek naon ka dieu? Kieu gan, abdi teh butuh bantuan ti agan. Kaleresan abdi teh nuju nganggur, sedangkan kebutuhan kudu kedah dikucumponan. Jadi intina mah dia teh abdi bade ngalamar gawe ka agan. Oh, rek ngalamar gawe. Mohon gan. Nyaho teu? Di dieu mah eueuh lowongan gawe keur bara main. Tapi kan abdi butuh pisan bantuan ti agan. Angeus ageura nikah. Nya atuh gan ari kitu mah. Punten tos ngaganggu pisan. Angeus tong loba bacot. Geus geura balik. Mohon gan. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mamu. Waalaikumsalam. Mu, si Romlah ke mana? Romlah atos bobo tiasa atos isa. Kumaha bah dagang cendol teh pajang. Hampura nyamuk, tepati payu, channel teh. Itu masih kena aya sabulang di tukang. Oh, mohon atuh teh sawios meureun emang sakitu rezekina kangge urang. Emang dari nah abah nyanak sabaraha bulan? Sabulang ngamuk. Berarti teu pajang pisan atuh abah. Nyamuk mana tuh amuk, tepajang. Ih, ari abah. Abah, pit hoyong emam. Amuk itu si Piti tak cermam. Apaan tadi atos, Pit? Tadi astuh, da Pit teh lapar kene ya amu. Apaan itu sapiring deh kangge abah. Kan dia Piti ku abah orang suapan. Apaan abah tak acan tuang ti enjing-enjing. Ah kan bae, abu abah mah masih kuat. Dia we si Piti bisi teu dibra bobona. Punten. Mangga. Sekar. Kalau betul kan? Sekar. Aya naon? Aya naon kan? Kieu hadiah tu ngasih kamari, geus ku urang dikasihna. Tapi Terus. jigana Mas Rasyo ge aya ada teh kamu. Ngan Rasyo teh ngahanjakakeun, nah ditabatur. Nah teu nyalira. Atuh kumaha aja? Kan mod ge isin geuning mun eraan mun kepenak jeung Lastri teh. Ah mane mah, nanaon teh kudu aya kawani. Komo ieu mah kanggo awewe nu dikadeudeuh. Sampurasun. Iro, itu pangbukakeun anu kakak Ih, si Alamanita deh. Ija, itu pangbukakeun panto. Mangga dan. Neng, pasihan Neng. Emak tak acan mam tilu dinten Neng. Bi, saha Bi? Bala main. Den, pasihan Den. Emak tak acan mam tilu Oh nya dinten ya, Den. Bi. Punten, Mak.
Mun gaduh sakitu mak, Oh, teu gaduh hatur deui. nuhun Den, hatur Nuhun, Mak. nuhun. Hatur nuhun. Nuhun mak. Ih, ari ananan gura bere kabara main deui. Kumaha mun kep dedeyeun datang ka imah? Teu tega Iroh, teu tega. Awas tah ku Iroh mah bejakeun ka si Mami. Mun Jing, Aang bejakeun. geus gura bere kabara main. Jing bejakeun jing. Mami, Mami, Naon atuh Iro jeung gogorowokan. tingali geura si Aa gura bere kabara main. Heh, Mod. Ari maneh nanaonan jeung bura bere ka bara main? Ieu, jiga maneh mah geus bisa ngalah duit wae. Apan zaman kiwari mah ngalah duit teh hese. Ieu inget, kore teh pangkal kaya. Mami, yang mah teu tega ninggal mama Talita cangkuang 3 dinten. Alah, paduli. Pokona mah awas tah. Lamun sakali-kali deui maneh bura bere ka bara main, kumaha dipotong duit jajanna. Nya kumaha Mami ah? Aya naon di dasar ribut kieu? Ieu geura papi si Mod, bura bere ka bara main. Suganda aya naon? Keun bae atuh Mi. Hitung-hitung sedekah, kan urang teh gesila, temer sedekah ka fakir miskin. Euleuh ari si papi. Keasupan jorig naon? Beujang hayang mere sedekah sagala. Geus ah, mami mah erek ka salon heula geus 3 poe geus teu pedi-medi. Geus ah. Allahu Akbar. Nah, ya awewe. Gaweuna teh ka mall, ka salon. Tukang dakeun duit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sok mangga calik nih. Aya prayogi naon ya nih? Dupi tiasa dibantos ku Abah. Iya, ini teh tos mapah teu pisan. Nuhun. Dina hawa nu panas kieu, ini teh sahaus jeung capek. Oh, nyamuk. Dupi, ini tiasa nyukeun cai. Oh, mohon mangga. Ambu pangyanakeun cai kanggo sini nih. Ari Abah, apanan cai urang teh? Kari sate kode jaba ke usum halusur. Dangukeun Abu. Da rezeki mah moal ka mana geus aya nu ngatur. Geus ayeuna mah pasrahkeun bae ka Allah. Geus ayeuna mah duh pangyanakeun cai karunya sini teh sauseun. Urang mangke we deui. Sok enggal cenah. Nuhun atuh Bah. Ya, sok. Nah, Ambu, ya sini nih. Mami, ieu puntennya, mun cai hungkul maklum we dari dieu mah susah kanu katuangan teh. Nuhun ini dengan saya. Mohon teh sabios-bios. Dieu nya, nini teh ka dieu lain rek ngajang hungkul. Tapi nini teh ka dieu rek ngabejaan. Yen ieu halodo teh masih panjang. Oh, halus atunya. Ari Channel teh bakal maneh. bagi payu hari halodong mah. Ari maneh. Apa nanaon ge kudu make cai? Ari maneh ngalah cai di mana? Apa nih teh usum halodo? Oh, nya. Aduh, poho Abah teh. Cek nini mah nya mending ayeuna mah pada pindah ke tempat anu sejen. Teras neangan pakasaban lain. Ya. Hatur nuhun nya. Kemana ini nih? Ayeuna nini bade neraskeun lampahan heula nya. Nyamuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ambu, Ah, aya naon Abah? Kunaon atuh Abah? Pada meuan teh ngan hulang jentul bae. ieu Ambu kamari kan sini nih ka dieu yen ngabejaan di lemur urang teh bakal kajadian halodong nu panjang. Sanggeus dipikiran ku Abah. Geus we urang pindah ka lembur nu baheula. Abah, Ambu, kumaha tuh itu SPP Romlah? Romlah teh menitos isin ku rencangan disirikan wae. Bah, ini hayang jajan. Fitri, Romlah, ayeuna mah dangukeun nya Abah. Geus kamari kan pas aya nu ngabejaan. Jadi ayeuna mah urang pindah we ka lembur urang nu baheula. Terus Abah balodo bakal panjang pisan. Geus Ambu, ayeuna mah ajakan tah barudak beberes di kamar. Abah hedek beberesan parabotan. Mohon atuh Bah. Nya sok. Assalamualaikum. Punten Neng, nyusun cai Neng sateuing. Mami. Ya naon atuh Iro nu digogorokan wae pagawean teh. Itu Mi, Miss. Heh, Nini Bel, keur naon aya di dieu? Punten Neng, Neni nyusun cai sateuing. Neni haus. Ah, paduli.
hutang ka sasaha. Nya loba hutang di encan mah ka warung Nabi Kokom. Lain pohon ini terakhir lah kokom sekali ayaknya nih dari potong. Abang autis. Kokom ka di Kokom. Abang jumpe. Ini dah aja kecil ini. Bukan hormat teh. Rolling X. Lan uang SPP. Nya abah lambu ih romlah teh tos era pisan ku babaturan romlah teh diejek wae. Naon kudu gitu Ika? Bukan salah aku. Lambatnya dikebukan kamu. Mahal. Harus diejek dinaon sih? Enggak abah surat. Nih abah mah sapura-pura teu apalnya pasti lagi surat cinta mayar atuh. Kan abah ge apa? Si romlah teh geus bulan make SPP. Nya abah lambu romlah teh di geus era ku babaturan romlah diledekan wae cenah kajarkeun teh. Ya mah, sedikit lagi. Kurang teh tong bunga senama dipacok senajan abang geus apal kumaha. Jadi sudah we ayam. Ulang. Kurang teh tong bunga senama dipacok senajan abang geus apal kumaha jadi. Ya sugan we jeung sugan aya hidayah. Ayam.